لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Lamun urang hayang boga haji mabrur berarti kan kudu nyaho rukun haji, syarat haji. Sarua salat ge anu mabrur kudu nyaho rukun salat, syarat salat. Teu karak mabrur. Yung madoakeun nya hayang haji mabrur, doakeun nya ari ngajina henteu. Rada oon eta mah. Mentak baheula wah terus be calon jamaah haji teh ya, bolak-balik be ka imah ustad, ka imah kiai ngaji nanyakeun rurukunan, nanyakeun syarat-syarat. Kuari mante palintor kabeh beuh geus pokona mah deuk kumaha tah deuk kumaha pokona mah balik jadi ki hajinya haji ternyata majab haji pendi eta mah. Ya Allah, haji na mabrur bae rukunna rapih, syarat-syaratna pas, belum tentu makbul, can tentu katarima ku Gusti Allah. Eta nu mabrur, nu nyaho syarat, nu nyaho rukun, atuh komo anu majab haji pendi. Tuh kan orang salat ge sarua salat anu nyaho kana rukun salat, anu nyaho kana syarat salat, eta teh mabrur ngaranna, belum tentu makbul ku Gusti Allah. Tah nu nyaho rukun, nu nyaho syarat be belum tentu makbul atuh komo deui. Ih, anu ora weruh. Tuh. Iya penting matakan ya Allah. Kaditunan nu jararaho rukun jeung syarat mah mingping rajin, mingping rapi, mingping ngarasa teu bisa salat, mingping terus kaditu teh mingping ngarasa ieu teh asa eueuh kukumaha we asa can nyumponan, asa cun nyumponan. Tah semakin luar biasa engke kadituna kakarak beuh masyaallah rahmat Allah diturunkeun. Hari ieu mah pan beuh geus salat teh asal lihai aya jemping sagala. Ceknya nama cross meureunana. Tuh. Geus. Lamun ditanya atuh aing teh ya. Atuh kula tah kos gitu. Hebat kan gitu. Ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Ya. Nabi Allah Ibrahim begitu beres nyieun Ka'bah, terus pidato dititah ku Allah, naik ka Jabal Abi Kubais, make jubah, make udang-udang, make tongkat, terus nyang hareup ka opat penjuru, manggil seluruh manusia ima nu geus lair wa ima encan urang kabeh di alam juriat melalui mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ngadenge kabeh kana pidato Nabi Ibrahim. Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju, wahai segenap umat manusia Allah ngawajibkeun untuk ngalaksanakeun ibadah haji, maka segeralah laksanakeun panggilan Allah. Masya Allah, harita raong jelema langsung menyambut panggilan Nabi Allah Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tuh nu ngajawab harita sakali yakin lahir ke alam dunia Allah nakdirkeun bisa berangkat ke tanah suci sakali. 2 kali ngajawab, 2 kali
3 kali ngajawab ya 3 kali ente ngajawab atuh mal bisa sanajan beunghar sanajan gagah hayang tetep moal bisa kanasibkeun baheula na teu ngajawab. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan baheula pernah ngajawab. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, tuh Haji Pendi mah teu ngajawab, teu ngajawabnya. Kunaon turun Nabi Ibrahim, iblis naik ka luhur. Iblis naik ka luhur. Pidato sarua make jubah, iblis ge sarua. Make udang-udang. Sarua tasbih ge sok dikoloterak. Tuh, batak ulah aneh eta teh. Anu make baju tia atau belum tentu kiai kabeh nu baju make baju jubah make ieu teh udang-udang. Pidato da akur iblis ge sarua jeung Nabi Allah Ibrahim, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Wahai segenap umat manusia, Allah ngawajibkeun untuk ngalaksanakeun ibadah haji, segeralah sambut panggilan Allah. Masya Allah, harita aya jelema anu ngajawab labbaik Allahumma labbaik. Asana aya Haji Pendian di dinya, aya kan? Masya Allah, Haji Pendi ngajawab labbaik Allahumma labbaik, berarti Haji Pendi ditakdirkan ku Allah gujrag ke alam dunia. Iya pasti berangkat ke Mekah lantaran baheula pernah ngajawab, ngan berarti eta ngajawab panggilan saha? Tuh panu pidatona iblis. Ya Allah ya Rabbi. Tuh mantakan nu ka Mekah teh ya, nu ka Mekah aya nu ngajawab panggilan Nabi Ibrahim, aya nu ngajawab panggilan iblis. Haji Pendi ge senang jasa. Aing tah atunya na ngajawab panggilan iblis si aing tah. Ya Allah, tuh si ada ya Allah ya Rabbi. Kiai ari bedana kumaha eta teh pan akur meureunana. Daftarna akur, koloterna akur, di itu di maktabna akur. Tawafna akur, sa'i akur, ieu teh wukuf di padang Arafah akur. Tuh, ieu nu ngabedakeun naon? Ya, nu ngabedakeun kieu doang ieu teh. Nu ngabedakeun Haji Rusdi ya berangkat ke Mekah, menang hasil ti naon eta teh ongkosna. Ulah menang cucap be Haji Rusdi teh menang cucap cacap. Nang usaha sapurak saperak teg bedi kumpul-kumpulkeun, Masya Allah, jadi dagangna make transaksi anu halal nu diridoan ku Allah, atawa lamun ngajual tanah teh mah atuh tanahna insyaallah tanah anu halal teg be dipakelah ongkos berangkat ke tanah suci. Tah Haji Pendi berangkat ke Mekah ya menang hasil tina naon eta teh. Alhamdulillah kula ieu tina kauntungan karung teh kuara luar biasa lantaran kukula dioplos beta karung. Tuh menang borong nganti pabrik saton kukula dibayar kunaon ari di imah aya 3 ton. Tuh jadi berarti tama Spanyol. Eta teh ya duit eta dipake setor bake berangkat. Tak iya kan kontras, nu hiji mah asli menang halal, anu hiji mah menang haram. Atuh moal akur berarti nu jelas nu ieu nu halal panggilan Nabi Ibrahim, Haji Pendi nu haram.
tak iya ngukur dah tinggal kos gitu doang ngukur. Masya Allah. Waduh cak haji pedi teh geus tah aing mandek lang ieu bae ndek ieu teh jadi bandar pakong. Jadi tembus lejuna kuari menang puluhan juta tina hasil bandar pakong. Geus dipake ka Mekah. Lainan ngadeukeutan eta mah ngajauhan, lainan ka sorga ngajebrus ka neraka. Ya Allah tuh mantakan teu kudu kabita. Aya jelema bulak-balik ka Mekah terus teu kudu kabita lamun hasil ongkosna menang korupsi. Teu kudu kabita. Teu kudu kabita jelema bulak-balik ka Mekah umroh luar biasa. Pohara make paket anu tina hasil menang nyanyi. Tina hasil menang ngajual apem segala. Hei, naon? Nang hasil tausiah. Ya Allah, sentimen biakar. Atuh masa hasil tausiah diakurkeun jeung hasil nang nyanyi, bae. Ya Allah, kira-kira. Tuh, masya Allah. Iya mantakan sing ade iya salah satu persyaratan kurang berangkat ke tanah suci teh ya. Iya duitna ongkos nenupang halal-halalan gulata teh sambarangan atuh teu kunaon ya pan ieu Ka'bah waktu keur dijieun bae ge dijieun lantaran kan kuari teh begitu sanggeusna hancur kena banjir bandang zaman Nabi Nuh alaihissalam, hancur Ka'bah geus be eueuh di permukaan bumi ngan tinggal cerita doang bejana baheula mah di dieu Ka'bah teh ya, tapi eueuh geus hancur. Maka lahirlah Al-Khalil di negeri Babilonia Irak kuno anu kelahiranna disambut ku seluruh makhluk dengan sukacita. Masya Allah. Maka diperintah ku Allah Nabi Allah Ibrahim pikeun ngabangun Ka'bah Baitullah. Datang Nabi Ibrahim unjukkan ka Gusti Allah, Gusti ieu nu deuk dijieun Ka'bah teh bentukna kos kumaha? Pantenya apa nyong corok kos aseupan gitu kan? Apakah buleud ieu teh apa segi opat? Maka Allah ngutus malaikat Jibril, turun malaikat Jibril beberkeun jangjang, dibeberkeun jangjang tetek dina jangjang malaikat Jibril di dieulah aya gambar Ka'bah Baitullah. Tuh mawa gambar lagi malaikat Jibril. Masya Allah. Coba teh kan insinyur berarti kan itu teh. Ya Allah, coba Haji Pendi beberkeun tak be anu di dieu atuh bulu keleh. Ya Allah. Tina naon ieu teh dibangunna. Lamun batu teh mah batuna batu naon ieu pah batu beureung sedengkeun can aya liau harito. Atuh can aya liau di Mekah eueuh liau. Pasti lamun nanyakeun ge atuh ka orang Arab, "Malio" cek gitu. Ya Allah, bingung gitu teh. Oh, teh sambarangan Ka'bah. Ente menang ya asal-asalan ieu teh lantan jang tempat ibadah, jang tempat turunna rahmat Allah. Di dinya lah tempat pinuh ku berkah. Hei Jibril, hei Ibrahim. Tuh cokot batu di Bukit Sinai di ditu. Karena di Bukit Sinai etalah engke bakalna turun kitab suci Taurat ka Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam Al-Kalim. Masya Allah. Pan eta berangkat Nabi Ibrahim ka ditu ka Palestina ka Bukit Sinai teu pan jauh di panggulan ka Nabi Ibrahim pancan aya gorobag dari mah kok mau mobil truk mah Gusti ieu kan menang perjuangan anu sangat. Ayo be padahal kan loba batu di dinya
tapi ngabangun tempat ibadah teu sambarangan. Terus ya Allah cokot deui batu hai Ibrahim tuh di Bukit Tin, tuh di Bukit Zaitun, bidinya engke bakal turun kitab Zabur, kitab Injil, termasuk di Jabal Nur bidinya bakal turun kitab suci Al-Quranul Karim. Maka batu nu dipake ngabangun ku Kangjeng Nabi Allah Ibrahim teu sambarangan. Ieu batu tina 4 bukit, Bukit Sinai, Bukit Tin, Bukit Zaitun, Jabal Nur. Ieu kan lain batak-batak. Masya Allah mantakan diabadikan ku Allah teu sambarangan. Watin demi Bukit Tin, wa Zaitun demi Bukit Zaitun, wa Turi Sinin demi Bukit Sinai, wa hadzal baladil amin demi Jabal Bukit Jabal Nur nu aya di negeri Makkah anu aman sentosa. Ta ieu teh watini wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Ieu di bukit etalah batu-batu tersebut dicokot ku Nabi Ibrahim pikeun ngabangun Ka'bah Baitullah. Mantakan ketika eta geus asli halal luar biasa tah dipanggil ya Nabi Ibrahim memanggil ayyuhan nas, diparentah ku Allah berduyun-duyun tah manusia teh. Atuh sarua urang ge ngabangun majelis taklim, ngabangun masjid, ngabangun pondok pesantren. Ieu ketika tina hasil duit anu halal, duit anu bagus, Allah bakal memanggil melalui para malaikat-malaikat ayyuhanas, wahai segenap manusia datang tah ka pesantren eta ieu lantaran tempat eta suci. Terus be ya Allah datang Haji Pendi ka pesantren eta nyumbang tina duit hasil nang ma aya teh hasil pakong. Boleh kan? Boleh kan? Datang Haji Pendi ieu teh nyumbang tina hasil duit nang ngoplos karung. Iya kan? Nempel di dieu teh atuh rahmat kalalabur deui rahmat. Di pesantren panas hareudang atuh teu baretaheun santri ge. Tuh nu ngaji ge masyaallah tuh parah luar biasa teu betah jasa asal cicing be ieu teh di majelis taklim Kiai Haji Pendi. Geus hareudang ulah 2 kali nyebut hareudangna, sakali be nyebut hareudangna ulah hareudang ulah eta mah tuh Haji Pendi tah mangkos kitu. Tuh isi hadir masyaallah teu meunang sambarangan. Waduh Kiai sedengkeun eta pondok pesantren kula mah menang nyumbang Haji Pendi majelis taklim ge sarua ya kan, sedengkeun geus jelas-jelas eta mah Haji Pendi mah tah geus teu puguh duitna ge menang mertan di rakyat di tetangga terus betina hasil kesang ya kan tah ieu kudu kumaha eta teh. Masya Allah para masai guru-guru urang anu bener-bener ieu teh meneliti lamun hayang kembali deui ieu bongkar majelis taklim eta teh, bongkar bongkar majelis taklim, bongkar pondok pesantren ganti geus ulah urang teh hayang neuleuku benterengna kajeun ku tihang awi ge. Ya Allah kos kitu eta teh Masya Allah. Geus be saya be tah daripada permanen mewah tapi justru jauh rahmat Allah teh daekeun turun, mendingan keneh sederhana tapi rahmat Allah dirinya turun. Tak iya penting tempat Masya Allah.